Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patpangdi sareng ambu dina pembelajaran bahasa Sunda kelas 10 semester 2. Di semester 2 ayeuna urang diajar bahasa Sunda teh aya 3 materi atanapi 3 kade. Di mana kade kahiji teh nyaeta menganalisis isi struktur sareng aspek kebahasaan teks babat, terus aksara Sunda sareng aspek kebahasaan sajak. Kamari di semester hiji atos 3 bab. Nah ayeuna di semester 2 oge urang diajar 3 bab deui anu bade urang sorang ge kapayuna. Nah sapertos biasa pangajaran sareng ambu urang papendak sakali dina saminggu 45 menit. Nah anu sakalina dina PTM, anu sakalina panginten mungkin dina PJJ. Bentuk-bentuk penilaian masih sami sapertos semester ti payun nyaeta dina LKS, ulangan harian sareng absensi. Tiap beres materi sapertos biasa aya penugasan tiasa bisa ulangan atanapi ulangan lisan atanapi dina LKS sareng pengumpulan tugas. Nah pengumpulan tugasna masih sami biasa di aplikasi Siap, di YouTube, Telegram, Google Classroom atanapi dina WA. Nah ayeuna urang lebet kana pembelajaran kahiji atanapi KD 3.4 ngeunaan carita babat atau sejarah Sunda. Pengertian carita babat. Naon cenah ari carita babat teh? Carita babat teh nyaeta carita dongeng atawa carita anu ngandung unsur sejarah atawa dibalik carita sejarah anu dibumbuan ku unsur dongeng. Nah, babat teh kaasup kana Wanda heubeul. Wanda heubeul teh naon? Dulu, zaman dulu gitu. Kalau kayak kita mah zaman jadul lah gitunya. Anu eusina teh medar riwayat leluhur atawa ngabukbak kajadian anu aya dina hiji wewengkon. Nah, dina maksudna di dieu teh jadi isi babat teh menceritakan tentang riwayat leluhur kita atau riwayat seseorang yang memang orangnya itu yang sangat penting gitu. Misalkan kayak kita ceritanya tentang Wali Songo, cerita tentang para pahlawan. Nah aya oge carita babat teh cenah anu nyaritakeun, ngabukbak teh nyaritakeun kejadian yang ada di suatu tempat. Wewengkon itu tempat ya. Dari situ oke. Nah munculna carita babat aya ti awal abad ke-20. Wanguna wangun naon? Wangun prosa. Tapi aya oge anu didamel dina wangun puisi. Alur carita babat. Alurna kumaha? Aya sababaraha alur. Nah, alur nu kahiji nyaritakeun tokoh caritana indit lalampahan. Jadi si tokohnya itu bepergian. Bepergiannya bisa itu diusir atau dibuang atau dia mencari ilmu atau dia mencari jodoh dan sebagainya. Alur kedua, tokohnya bisa diceritakan mendapatkan suatu masalah atau tertimpa suatu masalah. Nah, bisa juga itu dari penjahat atau dari hewan liar atau dari musibah, misalkan bencana alam dan sebagainya. Ya, terus kemudian si tokoh itu bisa juga diceritakannya mendapat pertolongan. Jadi menang pitulung teh mendapat pertolongan dari siapa? Bisa dari Allah yang Tuhan atau bisa dari dewa, bisa dari manusia atau dari makhluk gaib. Nah, tokoh juga bisa diceritakan berhasil mendapatkan keinginannya, ngahontal pamaksudannya. Jadi apa yang dia
inginkan, apa yang dia cita-citakan itu bisa terkabul gitu. Nah, yang terakhir biasanya alur di tokohnya itu si tokohnya kembali ke negaranya, pinanggih jeung kebahagiaan. Maksudnya pindah ke bahagia itu mendapatkan kembali kebahagiaannya. Nah, unsur-unsur intrinsik ayeuna urang kana mulai unsur intrinsik. Masih sama unsur-unsur intrinsik mah sami sapertos urang dina carita novel, carita carpon, aya jejer, aya palaku, aya karakter, aya latar, aya alur carita, aya amanat. Nah, jejer naon? Jejer teh tema. Palaku si pelakunya si tokoh, karakternya teh bisa dia mencerminkan dia orang yang antagonis atau protagonis atau tritagonis, tapi biasanya si pelakunya itu diceritakannya alurnya itu protagonis. Latar tempat kejadiannya, alur ceritanya, dan yang pasti amanat. Nah, di sini ada 2 unsur. Ada unsur dongeng yang ngandung pamohalan. Naon pamohalan teh? Yang unsur yang tidak bisa oleh nalar gitu. Misalkan kayak contohnya manusia bisa berbicara dengan hewan atau berbicara dengan makhluk lain selain dari manusia. Nah, itu unsur yang cerita di dongeng yang bisa suka ada. Misalkan tiba-tiba ular menjadi manusia, atau misalkan pohon bisa berbicara. Nah, itu unsur dongengnya. Nah, unsur sejarahnya apa? Mengandung unsur sejarah dan memang benar terjadi seperti tadi kata Ambu di atas. Cek Ambu tadi di atas kan bisa saja carita sejarah anu dibumbui unsur dongeng. Memang kejadiannya ada, tapi dibumbui dengan dongeng-dongeng hal-hal yang dianggap di luar nalar. Nah, itu unsur-unsur intrinsiknya. Tadi dia hidup cobi Ambu pasihan pancen. Nah, pancena naon tinggal pilarian carita babat di internet. Kan supados terang hidup teh nah kumaha sih carita babat. Nah, Ambu mah hanya menceritakan sebagiannya saja. Kamu nanti bisa mengeksplor diri kamu sendiri. Cari tayangan carita babat teh naon. Nah, nu kumaha. Kusabab kan misalkan aya pasti hidup anu teu acan terang atau sama sekali aya nu pernah ngadangu tapi teu terang bahwa eta teh carita babat. Nah, pilarian ku hidup di internet atanapi ka upami anu gaduh akinini mah tiasa naroskeun ka akinini hidup. Analisis ku hidup unsur-unsurna, jejer, palaku, karakter, latar, alur, amanat, unsur dongengna, unsur sejarahna. Kita pancen bikin hidupnya. Terus, nah terakhir pancena dikumahakeun, dikempelkeun paling lambat saminggu ti ayeuna. Dibentuk dina tulis tangan. Kunaon dina tulis tangan cenah Ambu? Henteu diketik wae nu gampang. Nah, Ambu ingin tahu kamu rajin tidak? Lamun diketik mah hidup bisa copy paste. Nah, kumargi Ambu mah teu seneng copy paste, janten Ambu nyungkeun ka hidup pancena ditulis tangan cing rapi di buku tulis bahasa Sunda. Dikempelkeunna di grup Telegram sareng di aplikasi Siap. Nah, sakitu panginten pembelajaran ti Ambu. Mudah-mudahan hidup tiasa mudah-mudahan urang tiasa patenang deui dina kaayaan sehat walafiat sareng semangat diajarna. Sakitu ti Ambu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilapnya like sareng subscribe YouTube-na Ambu. Hatur nuhun.